Cang ciling cincang, cut. Roti bulukan, cut. Haji sapei, til. Ikan gurame, stop. Halo barudak, aing belang. Poe ieu kita akan ngalah sayang buut. Nah, katem pemeureun ku bolor dararia. Sayang buutnya di luhur ditu. Nah, mari kita rojok. Weh, mana parojokna ieu? Atuh teu nyaho lang. Atuh teangan dia mah polongo. Oh, oke lang, siap. Lang. Oh, lang ajirna lang. Ari dia teu berguna parang saing. Geus balik ka ditu lah. Kajin aing naik bae sorangan. Lang, hampura atuh lang. Halang sebacot lah. Tah barudak. Kuari aing keur di luhur pohon. Mari kita tong sayang buutnya. Wah, deuleu barudak. Lebet sekali ya sayang buutnya. Mereka biasa ngadaran buah-buahan nu karar itu. Punten mang, aya naon ieu nya mang haraliu hareup imah urang. Tah, iya barudak, kebeneran buutnya lagi ngolol. Nah, selain itu, buut juga bisa hiber loh barudak. Cuk saha mang, ulah sok ngacamplung. Ngeunah bayar ngop. Nah, selain itu, buut juga bisa hiber loh barudak. Bisa mang. Urang bisa hiber ya? Yo. Kuak. Nah, yuk kita langsung bedil aja buutnya. Mang. Astagfirullah. Si belang ini naon eta? Lang, woi. Istighfar lang. Mang, ampuni urang mang, wayahna mang. Urang teu sanggup ninggalkeun anak pamajikan mang. Tuh tempo, imah ge cicilan 200 juta 20 tahun. Bunga 400 juta. Coba pikir kumaha mang. Polong umur eta bang. Sing polongan keneh dia. Nginaonnya ka timah di dia. Pokoknya mang, minta belas kasihana urang mang. Can nyakolakeun anak, can belikin pamajikan skincare. Lang. Geus lang meuju he. Karunya batur. Kieu be, coba bayangkeun mun sorangan jadi posisina. Loba bayareun, maraban anak pamajikan. Tiba-tiba sorangan dipaehan. Kumaha coba nasib anak pamajikan sorangan? Urang kudu bijak lang dalam ngambil keputusan. Ingat lang, mensana in corpore sano. Tuh mang, bener mang cik baturan mamang mang. Aing jadi ikut sedih nih barudak. Bener barudak, ternyata urang kudu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah, nuhunnya mang urang masih diberi kesempatan hirup. Papa, naon negara neng bae tadi? Mama, iya aya tamu mah. Ajak kalebet atuh sina ngaleut. Mang, iya ewe urang. Tah, lamun ieu anak-anak urang. Alhamdulillah, urang 10 tahun rumah tang. Menta kecap. Cang ciling cincang, cut. Roti bulukan, cut. Haji sapei, tit. Ikan gurame. Dan geus latihan tadi. Hampura atuh lang poho. Ihimpiri itiring pihi. Geus repe. Aing rek opening heula yeuh. Halo barudak, kumaha da dia calager? Wah ieu, aing jeung si Jepri arek ngalasan kaluweung deui. Penasaran kan? Henteu nya? Nya geus lah kumaha beungeut da dia bae. Barudak, kebeneran nih ada maung. Di Indonesia, maung ini geus arek punah barudak. Tinggal ratusan ekor doang. Tamatak bagi babangus dararia anu sok ngabrak kaleuweung. Ulin mah ulin bae, tapi ulah bari ngarusak alam polongo. Coba baturan aing malah lodar. Sabar lang. Astagfirullah. Yang geus barudak, kuari aing rek nunjukeun cara ngajinakeun maung. Tapi ulah ditiru di imahnya barudak. Pertama, urang kudu tenang barudak supaya si maung merasa tidak terancam. Kedua, urang parab maungna. Jadi lembage ari beuteuna geus seubeuh mah. Pelang polongo dong be ditul. Bener teh Jep? Bener lang. Tapi parabna mana lang? Si belang bagong. Cincang, cut. Roti bulukan, cut. Haji sapei, ikan gurame. Up. Buah kopi buah capedak. Ngopi dak. Aya bikang keur ngadangkak. Ngopi dak. Halo barudak, panggil deui jeung aing si belang. Kumaha kabar dararia? Masih jadi beban keluarga keneh? Jep, dia capek teu? Capek lang lumayan. Doangna mun minum cai daugan sedep ieu Jepnya. Lang, tapi di dieu meuli di mana urang lang? Ulah sok polong aja pre. Ieu urang keur di leuweung dia tah. Kita manfaatin aja kekayaan alam. Jep, mun deui baragus dong ieu Jepnya sigana tah. Nya lang. Naon? Pagong aing deui. Teu salah Jep aing milih dia jadi sahabat aing. Sahabat pedus. Aing dimanfaatkeun doang ku dia eta. Lang, tapi ieu aman lang. Aman, tenang bae.
Geus loba meureun sakitu ge. Asik, minum cai daugan. Asik dia nya. Can sadia ngalawan buah kalapa aing. Hah? Titan si belang Pak Haji sumpah. Sebelang. Mana si belang nak? Belang ancang cilincing cang. Cut. Roti bulukan. Cut. Haji Sapei. Up. Jepri, coba dia bisa teh bahasa nomor na eta. Ulah eta bahasa cacut. Atuh pan aing mah nyesuaikeun jeung dia lang. Atuh dia bae nu mikir polongo. Ieu urang ieu konten edukasi dan informasi dia mah. Suhutna coba nu rada disaring. Pan dia nyalakeun aing lang. Atuh jelas aing nyalakeun dia. Rek nyalakeun sadeui. Ulah sok mentang-mentang dia bawa dulu di leuweung. Bahasana ka bawa-bawa ka dieu. Saha dulu rek di leuweung? Monyet. Ya orang ieu konten edukasi dan informasi. Tontonan TV geus unu ngaradig. Piraku rek turutan TV dia mah. Nyaho hampura tulang aing lang. Metere anggeus lah aing. Ieu aing mun teh dibully disalahkeun bae di dieu. Aing teh boga dulur siga kitu. Dia ngerasa boga dulur doang kitu. Najis boga ladoh aing. Dulur aing mah biasana ngahutang. Laju aya na ditagih kalapa porongos. Pan dia mah kalau ngomong kena aing. Mana gue pohara eta dia. Hutang 50.000 doang iya. Dibayar dia ku aing ku cau sakebon. Mana ku ari cauna? Engke lamun geus aya. Polongo dia monyet. Oh, dia monyet. Naon dia rek gelut jeung aing duel. Lang. Jadi mall ieu. Tanya Jep, capek orang. Capek kunaon ari dia? Mulai gencan. Kena mental orang Jep. Aya bener na oge netizen. Kurang merasa bersalah ya Jep. Ai dia kunaon lang. Jepri mane ulah dua dia. Bahasana coba nu dijaga. Tesopan. Gambar doang ieu orang kartun. Bahasana mah doang kana sato bae. Coba bayangkeun namun nonton budak laleutik kumaha. Bener ieu dia lang. Salah nu obat doang na. Duh ka Jep. Tak apal orang mah. Mana bisa arek konten mah konten baik kali itu Jep. Abi mah capek arek merenung. Hehehe. Cukup Jep. Apa bisa dicabok koeng. Diuk. Dia karaksa kitu doang geus leuleus. Atuh wajar disikut ku batur saeutik mah dia mah. Mentak lamun diomongan bagus, ulah sok tanggah supaya kayak lamun diomongan goreng ku batur. Enterungkan doang kieu. Tapi Jep, aya bener naoge Jep. Ieu konten urang tidak bagus Jep buat anak-anak. Belang. Emang ngasaha nu nyita budak leutik nonton urang? Ya Allah. Ai urang mah urusan ngahibur ieu. Kana jelema anu keur galau, capek balik gawe, anu keur pararusing. Santana tersenyum nelo konten urang, sanajan saeutik ge. Terus, lamun nonton teh kahibur, aing ge rada taluk sih kadinya mah. Animatorna bae nu ceungu meureun. Pokona mah ulah didenget teuing we omongan batur mah, arek bagus, arek goreng. Biasa bae urang mah. Jadi, tenan naonnya Jep, bahasa urang rada out saeutik mah. Betul. Jadi, urang bebas heuh Jep. Najan aya nu teresep ge, terus bae nya Jep. Betul. Halo barodak, balik deh jeung aing si Belang. Kumaha dararia dararamang? Poe ieu aing yang babacok si Jep. Jepri. Engke sabar heulan. Kumaha sih dia? Cenah rek konten deui. Lah ngampura tadi. Alah, geus repe aing. Ngomong bae dia ring saheuk mah. Doang. Kok. Teu boga ot. Cang cilincing cang, cut, roti bulukan, cut, Haji Sapei, ikan gurame, wah kopi buat capedak, ngopi dak, aya embe keur ngadangkat, halo barudak, kumaha kabar dararia calager teu? Ai bagok, aing geus kebel amat teu konten he, kuari aing si Jepri, arek naon kuari urang Jep. Atuh teh nyaho ceungu, dia nu ngajak konten aing barjing maksa ge. Heuh nya Jepnya. Ninaonnya dak. Tah, aing boga ide. Kuari aing jeung si Jepri arek. Meow. Wih, lucunya. Ih, aya kucing oren. Jep. Bawa yuk ka imah Jep. Ulah lang, geus loba di imah ge. Karunya polongo, kucing imut kieu dia mah hirup di leuweung. Laju numaraban saha? Atuh dia lah. Teu boga otak si haram jadah satu ini. Dia nu resep aya numaraban. Meong. Mang. Meong. Hei, diam jangan berubah. Aduh. Ulang ngelawan. Salah aing naon, Mang? Kucing Aduh, pelongo. Mang, ampun. Halo polisi. Di sini Belang. Ada kucing liar yang meresahkan. Tolong bawa bantuan sebanyak mungkin. Atas nama keadilan, jangan bergerak. Anda berhak diam sampai di pengadilan. Tapi salah aing naon, Mang Lisi? Si goblok ngelawan bae. Pasukan, tembak.